Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal. Masih kene nerangkeun makna la ilaha illallah anu aya di tengah dia. Di tengah nyaeta hancana waqala ba'duhum inna kalimata la ilaha illallahu waqala sareng parantos ngadawuh sahabat duhum sapalihna ulama kabeh anu mana ngadawuhna kieu inna kalimata la ilaha illallahu sanyana kalimah la ilaha illallahu teh eta isna asyara ayat 12 hitung we la dua ilah tilu opat ha hitung 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 tadak tikandinya 1 2 3 4 5 genep 7 8 salapan 10 11 12 huruf. Fala jurma mangka misti pala jurma mangka misti teu meunang teu. Jadi maknana pala jurma aya pala buddha tegasna teu meunang henteu annahu sanyana kalakuan wajaba wajib biha ku eta kalimat la ilaha illallah teh naon isnata asyrota 12 paridatan kafarduan. Jadi kalimat la ilaha illallah ayat 12 huruf anu jadi simbol anu jadi isyarat bahwa jelema anu geus ngagem anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah kudu sanggup teu meunang henteu pasti kudu naon kudu ngalaksanakeun 12 kafarduan teh jadi isyarat jelema anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah nyaeta kudu ngalakonan 12 kafarduan. Nu 12 kafarduan ieu teh nyaeta anu sittatun dhahiratun wasittatun batinatun. Anu genep mah kafarduan anu dhahir anu genep deui ieu kafarduan teh kafarduan anu batin tegasna bangsa hate pagawean hate kafarduan hate kawajiban hate nu genep kawajiban kafarduan dhahir. Amma zahiru anapon ari anu zahir tina kawajiban kafarduan anu genep teh eta fatoharatu mangka susuci eta susuci teh aya dina teh
kawajiban anu aya dina kandungan kalimat la ilaha illallah. Artina jelema anu geus ngucapkeun la ilaha illallah kudu daek suci, kudu daek suci, kudu daek wudu, kudu daek adus, kudu bebersih tina najis atawa gagantina wudu adus, kudu tayamum, kudu daek tayamum. Wassalatu kaduana nyaeta kawajiban kafarduan anu dohir teh salat. Jadi jelema anu geus ngucapkeun la ilaha illallah mah pasti daek salat. Pokona nyata salat fardu, pokona salat fardu nyada naon susucu oge wudu oge atau adus oge. Da jelema anu daek wudu jelema daek adus mah da katuna teh daek salat gitu. Taraya jelema ayeuna mun teu wudu we wungkul getol batal wudu, wudu deui batal wudu deui aya salat tara can manggih nah can manggih. Justru ayeuna mun teu umumna mah kan ayeuna mun teu wudu teh karana dek ngalakonan kafarduan kawajiban anu ayeuna minimal opat teh. Jadi di mana-mana rek salat. Kadua justru matak ieu wudu teh karana rek tawaf. Katilu nyata karana erek nyabak mashaf Quran. Kaopat karana erek mawa mashaf. Henteu sakanyang-kanyang ayeuna mun teh wudu. Kaduana nyata kudu siap. Kudu daek ayeuna mun teu salat la ilaha illallah. Katiluna nyaeta jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh wazakatu kudu daek ngaluarkeun zakat di mana geus aya pijakateunana anu genep rupa teh rek zakat tatanen, rek zakat emas, rek zakat perak, rek zakat ingon-ingon hewan teh hewan ayeuna mun tama ternak, rek ayeuna zakat rikaj, rek zakat ma'din ya urang mah karek zakat fitrah meureunana kitu. Rek zakat ayeuna fitrah, rek zakat fitrah. Jadi di mana-mana boga harta teh ya harta teh harta zakawiyun malun zakawiyun aya anu hubungan jeung kewajiban zakat aya namun tama aya anu henteu hubungan jeung kewajiban zakat. Harta teh mun urang boga duit ieu teh duit anu wajib di zakatan atau anu teu wajib di zakatan gitu. Lamun orang boga emas, ieu emas teh emas anu wajib di zakatan atau teu wajib di zakatan. Lamun boga perak nya kitu. Jadi mikiranna teh lamun boga harta banda, lamun boga dunya teh masalah aya namun teu meureus ku boga dunya na loba dunya teh mikir teh aing teh boga kewajiban ngaluar boga harta ieu teh atau hantu gitu. Lamun ayeuna boga sawah lega lain masalah ayeuna enjoy kunaon ku loba parena aing ieu loba pare wajib zakat atau hantu gitu. Nya kitu deui ayeuna mun tama lamun ieu urang usaha dagang ai dagang aing pantar kieu wajib ngaluarkeun zakat atau hantu gitu. Mun ayeuna mun tamah dagang bisnis model kieu kuring kudu ngaluarkeun zakat atau henteu tak kitu hitung-hitung geus ayeuna mun tamah dibahas kabehanana oge nya dina nihayat tujian geus dibahas tak tinggal ayeuna mun tananyakeun ka diri urang di mana-mana urang boga harta banda eta. Wasaumu
kaofatna nyaeta jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh boga kewajiban puasa. Nu dimaksud puasa di dieu nyaeta puasa Ramadan. Dan maksud di dieu nyaeta puasa Ramadan. Nah, sebab salian ti puasa Ramadan mah walaupun ayeuna mun tama aya wajib oge, wajibna wajib aridi. Lain wajib ayeuna mun tamah lain wajib anu pokok, lain wajib anu pokok, wajibna wajib aridi. Seperti mana? Seperti ayeuna mun puasa kifarat meureun we ngalakukeun pelanggaran, atau ayeuna mun tamah seperti puasa nadar meureun we bongan wani-wani nganadarkeun. Walaupun puasa eta puasa wajib, tapi wajibna lain wajib anu asli anu pokok, tapi wajibna wajib aridi, lain wajib asalna. Nu wajib asal nyata puasa Ramadan. Wal haju anu kalimana jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh nyata boga kawajiban ngalaksanakeun ibadah haji. Tapi ibadah haji mah kawajibanana teh nu tadi teh inistato'a, lamun naon istato'a, lamun kawasa teh lamun geus mampu teh lamun kawasa teh kaduga sagalana wasa sagalana. Adapun ayeuna mun tama acan kawasa lain teu sah itu kawasa teh lain teu sah teu wajib. Lamun ayeuna teu kawasa tuluy ayeuna maksakeun alus ngan lamun ayeuna mun tamarek maksakeun ulah esok ngalibatkeun ngamadaratkeun batur. Ulah rek aing ngamadaratkeun batur. Kumaha ngamadarat batur teh? Ayo dita ayeuna mun tamah hayang ka Mekah. Cing ayeuna mun teu menta ka dieu, sok ayeuna mun teu menta sanu kuring ayeuna hayang ka Mekah. Atawa ayeuna dina kitabna Syusul Diniyah mah nyata anu ayeuna mun tamah jelema maksakeun teh init ka Mekah tuluy tatawakalan. Kumaha tatawakal teh bae teh boga duit tatawakal ka pangeran. Ari datang ka ditu jajaluk ngemis-ngemis. Eta teu saimbang antara ayeuna mun tamanon mangfaatna haji jeung madaratna teu saimbang. Lamun ayeuna teu mampu tuluy maksakeun teu ngalibatkeun teu ngamadaratkeun batur alus anu aya. Baheula ayeuna mun tamaya dongeng aya dongeng naon saking katarikna saking kapeletna ku Mekah ku Madinah nu ka taun sabaraha tah da teu ngalaman. Aing mah deuk nekat pokona mah deuk make sepeda hayang ka Mekah nu ka taun sabaraha da eta teh ayeuna dongeng tapi nyaan. Eta mah ayeuna mun teu bos we jadi nutur ka mana we teu nyaho namanya ayeuna mun teu nya boro-boro ayeuna jalur ka Mekah teu jalur ka Malang urang ayeuna mun teu mah teu apal. Walaupun ayeuna mun teu mah geus aya GPS naon ayeuna di HP teh kamu harita mah ayeuna saking kapeletna eta teh justru leuwih halus. Asal naon? Asal teu ngamadaratkeun ka batur, teu nyusahkeun batur. Halus. Baik ayeuna mun teu urang nudeung ieu mah aya bakat tingkunya lain hayang ka Fuji lain hayang ka Tanggar nyaan ka peletna ku Ka'bah nyaan ka peletna ku Jungjunan saking ayeuna mun teu mah hayangna ka Mekah teh tuluy ayeuna mun teu leumpang we nutungkeun inung suku teu naon asal naon ulah ngamadaratkeun maneh ulah ngamadaratkeun batur. Gitu ulah ayeuna mun tasbih terjadi nyata matak madarat ruksak awak
tuluy ayeuna mun tangaruksak batur. Lamun geus kawasa mah henteu kudu ayeuna nungguan hayang ka Mekah mah, teu kudu make nungguan purun jeung henteu make nungguan engke teu acan niat, engke teu acan maksad. Eta ayeuna mun tah bahasa-bahasa orang bodoh, bahasa-bahasa ayeuna jelema awam di mana-mana manehanana dititah ke Mekah bari ayeuna mun teu geus baongkosna nyata abdi teu acan hoyong. Pikir ke urang ayeuna mun teh mah eta ari ibadah haji. Ibadah haji teh hiji ibadah anu kudu nungguan hayang teu. Dasar rupa jajaran keneh salat. Syahadat apa tadi oge geus dibaca rukun Islam teh. Salat, zakat, puasa, munggah haji. Itu lain 5. Lamun ayeuna mun sama urang kana salat sok nungguan hayang atau teu nungguan hayang? Teu nungguan hayang. Jadi hartina rek hayang, rek teu hayang, anggar salat mah kudu. Da kewajiban. Nah, ari kana ibadah haji aya keneh bahasa teu acan hoyong gitu. Berarti salah kena salat kayak gitu meureun. Gerak salat nya teu acan hayang, atuh moal hayang-hayang. Ari kana ibadah haji sok aya nungguan ayeuna mun teu mah hoyong kana ibadah ge diseungseureikeun lamun nyebut kitu. Ngan karana meureunna ari dina ibadah haji mah nya henteu ayeuna mun takabehanana jelema mampu sehingga aya bahasa kitu teh enjoy cegah biasa-biasa ari mana nungguan ayeuna hayang naon bedana keur nu mampu mah kana salat. Lamun seug ayeuna mun teu kana salat hayang teu hayang kudu wae da kewajiban. Da kana ibadah haji oge keur anu mampu mah teu kudu make nungguan hayang, teu kudu make nungguan purun. Malah ayeuna mun taya bahasa teu acan niat sagala rek niat teu niat. Da eta mah kewajiban keur anu mampu mah, keur anu mampu mah. Wal jihadu kagenepna jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh eta isyarat simbol kudu daek jihad. Di mana-mana nyata diparentahkeun jihad. Jihad ayeuna mun tama ieu nyaeta henteu sagampang kieu sautak saeutik. Jihad ayeuna mun tama jihad fisabilillah kudu aya aturan main, kudu aya instruksi, kudu aya instruksi pemerintah, kudu aya instruksi imam. Teu meunang ayeuna mun teu perorangan. Aya aturanana, aya aturan jihad. Tah genep jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah genep kewajiban siap. Di mana-mana ayeuna mun tama aya kemampuan nyaeta wajib aya namun tema ieu teh nya aya anu disaratan lamun mampu nu genep ieu teh aya nyaeta anu teu disaratan mampu. Mana aya namun tadi disaratan mampu? Zakat. Di mana-mana geus mampu ayeuna mun teu zakat hartina boga zakataneun nu teu dagang tuluy dititah ayeuna mun teu ngaluarkeun zakat dagang naon da ayeuna mun teu boga zakataneunana anu henteu boga tatanen tuluy ayeuna ngaluarkeun dipaksa kudu ngaluarkeun zakat tatanen naon zakataneunana. Jadi di mana-mana bawa zakataneunana. Puasa oge aya ibadah ayeuna mun tamanu syarat geuning wa itaqatun geuning teh. Jadi kewajiban jelema Islam wajib puasa Ramadan lamun kuat, berarti lamun teu kuat teu wajib. Jihad aya haji aya syarat ini istata'a lamun aya kemampuan. Jihad aya syarat lamun mampu ai pengkor mah ngariweuh-euhkeun batur gitu. Ai pengkor mah. Nah, ari ibadah salat
ibadah anu teu disyaratkeun nyaeta kudu naon, kudu ayeuna mun teu mampu. Hartina nyaeta dina kaayaan kumaha bae jelema Islam wajib ngalakonan salat. Jadi batasna madama akluhu sabitan. Salat mah madama akluhu sabitan, sapanjang akal normal, sapanjang akalna sehat, kajeun kaayaan kumaha, kajeun kaayaan ngajeng jehe teu bisa lepas kewajiban salat mah. Beda jeung zakat, beda jeung puasa, beda jeung ibadah haji, beda jeung jihad. Jadi batasna teh madama akluhu sabitan, sapanjang ayeuna nyambung keneh mah akalna kanjeun geus ngajeng jehe matak tiningkeun cek talaran umpama teu kuat nangtung kudu bari duduk bae atawa bari nyagigir atawa bari nangkarak pamageus ripuh pisan geuring kacida ari salat teu meunang tinggal eta kudu kikiceupan bae nyieun ruku nyieun sujud upama geus ripuh pisan geuring kacida kudu salat sajeroning ati bae kitu. Saking ayeuna geus teu kuat kecap kiceup geus inget keneh mah inget keneh sing geus teu bisa uget-ugetan acan geus teu walakaya ngaran-ngaran aya keneh mah nyambung ati can leupas kewajiban salat. Salat ayeuna mun tama kitu. Atak di dia oge nyata perlu urang ayeuna mun tadi pariksa di kalangan masyarakat umum keur nyaho mah terutama keluarga we lah. Daya teh pangna ayeuna mun teu sok minang disebut-sebut teh ieu ka ayeuna kebodohan teh kana. Begitu ayeuna mun tama gering di rumah sakit teh tos netepan teh acan uyos cenah da digentosan ku pijah gitu. Eta bahasa uyos ayeuna mun teh masyaallah eta ayeuna salah ayeuna fatal. Jadi ayeuna mun tama pijah teu bisa ngagantian kana kaparuan salat. Hartina salat teu bisa nyaeta dialihkeun dipindahkeun kana pijah teu bisa. Batak ayeuna mun tama geuningan ku sabab teu bisa digantian ku pijah dina patulungin man mata fa'alaihi sholatun fala qodoa wala fidyata. Saning jelema anu maot sementara manehanna tinggalin salat, artinya nyaeta boga kewajiban salat anu pernah tinggalin fala qodoa teu aya kewajiban qodo teu wala fidyata teu aya kewajiban fidyah. Berarti eta pijah teh lain sama sekali keur ngagugurkeun kewajiban salat lain ngan di mana-mana boga kewajiban salat anu tinggalin alus lamun dipijahan ai wajib manteu alus lamun dipijahan malah ayeuna mun tama qodo mah bid'ah acan ngan alus lamun daek mah pangodoankeun gitu ngan wajiban henteu ayeuna pijah ayeuna mun tama salat anu wajib. Nah matak ayeuna mun tama hari salat mah hartina hiji ibadah anu henteu berbau materi sok pikiranna. Jadi ibadah salat mah anu sama sekali anu teu berbau materi teu. Beda jeung ibadah ayeuna mun tamanu sajen zakat aya berbau materi nya aya eta geuningan aya teu boga beas mah teu kamari aya zakat fitrah oge toh berkaitan jeung materi sok ayeuna mun tama saum dina saum aya anu kamari teh lain
aya namun tadi mana-mana teu puasa aya anu wajib qada sarta fidyah. Malah aya namun tadi mana-mana teu puasa aya anu wajib fidyah wungkul. Ai fidyah teh kunaon? Aku makanan pokok ku biasa berarti puasa oge hiji ibadah anu aya berbau naon materi sewaktu-waktu awewe aya namun teu kamari keur hamil tuluy aya namun tama dina bulan Ramadan tuluy ngabatalkeun puasa Ramadan karena dasarna pangkarunyakeun ka budak engke teh bulan Syawal teh pan kunaon qada jeung fidyah teh pan materi awe anu keur nyusuan tuluy aya ngabatalkeun puasa Ramadan karena dasarna karunya pangkarunyakeun ka budak dibere susu bari bisa jadi matak si matak ayeuna mencret jeung sajabana ge begitu bulan Syawal kaditu wajib qada syarat naon cenah fidyah teh materi tuluy ayeuna mun teu ibadah haji eta urang ge ayeuna mun teu berbau materi mangori naon tigana teh unggal tahun gitu justru ieu teh ayeuna mun teh matak ayeuna mun teh urang tepi ka ayeuna tiba beregeg ngan saukur hayangna hungkul teh keur ayeuna boro-boro anu teu boga teu mampu di zaman-zaman ayeuna mah nu mampu wae nu loba duit wae kudu nungguan sabaraha antrianana kudu nungguan ayeuna puluhan tahun 17 sampai 18 tahun nu boga wae komo teu boga mah berarti jelas ibadah ieu namun tamah haji berbau-bau materi jihad deh kan teu boga bekal mah teu kewajiban jihad lain kudu boga bekal sok ibadah salat aduh nu mawi abdi teh ieu namun tamah sanes teh hoyong ieu teh teu gaduh sarungna teu gaduh kokona gitu teu gaduh kopeah contohna lah aya namun kitu cenah yang abdi teu gaduh sarung lamun salat aya namun tadi calana sah teu calanana nutupan aurat sah gitu lamun salat aya namun tadi kopeah sah teu sah gitu asal ulah aya namun teu sujud nah kahalangan aya namun teu kubuuhkeun jeung aya namun sajabana tuluy aya namun talamun tema salat tuluy make kaos sangsang sah salatna asal nutupan ayeuna aurat sah ayeuna nutupan aurat naon ayeuna mun teu hubunganna jeung sarung naon hubunganna jeung koko naon hubunganna jeung gamis nah tuluy ayeuna tapi kaki sanes kunaon da abdi teh teu gaduh ayeuna mun tama acuk sahelai-helai adzan lamun jelema aya namun tamat teu boga baju teu boga cahana sahalai adzan wajib teu salat nya wajib apaan ayeuna nutupan aurat teh lamun kawasan lamun boga nutupan auratna lain anggar wajib mesin ayeuna contohna kieu atulah heuh sanes teh hayang abdi teh salat teh da teu aya caina ka wudu lamun jelema aya namun tamah teu boga cai keur wudu wajib salat atan teu anggar wajib atuh da ieu namun teu meusing pindah kana tayamum oge da taneuna ge eueuh gitu da taneuna ge eueuh andai kata lamun jelema ayeuna Islam cai eueuh tuluy ayeuna taneuh eueuh keur tayamum wajib salat teu anggar da wajib sok beakeun ayeuna sok beakeun alasan ayeuna keur ayeuna teu salat sok beakeun abdi mun mau ieu teh ayeuna mun tama keur riweuh malah ayeuna mun teh naonnya atuh keur riweuh teh aya riweuh hajatna kitu teu pati eta abdi teh tuh da ayeuna mun teh miet teh keur perjalanan ari mobil da ayeuna mun teh mobil batur atuh da teu bisa dieureunkeun teu model ayeuna mun teh mobil ayeuna mun teh sorangan da sebenarnya mah ayeuna mah teh anu kitu teh kumaha beratna urang ada sanyana meureunnan olok ongkos meureunnan kitu nyolok ongkos gitu
lamun orang ayeuna berat kana salat mah itu dia ayeuna tanggung ieu mah ayeuna ayeuna mun teu ongkos Jakarta ayeuna lamun ka ditu teu kaburu ka Jakarta andai kata teu kaburu atawa ayeuna teh ulah eta kan eta teh aya bab jama gitu nah atawa ieu ayeuna nu teu bisa dijama gitu matak naon ayeuna mun teh di tengah jalan ayeuna mun teu meureun ngan sok lebar ku ongkos atuh datos ongkos Jakarta atuh meureun kudu ngamodal di ta eta lain tuh bisa sebenarnya mah bisa wae gitu teh asal gitu atuh da pamang ieu teh ayeuna mun teu teu liren ela nah da ayeuna mun teh mah ieu kendaraan geus disewa kumaha urang we eureun ayeuna mun teh mah eureun di mana karena kareta api sakitu gitu sebenarnya mah jeung ayeuna mun teh mah kana urang mah deui salat teh nya kudu ngalaman heula ka Mekah sebenarnya kan aya-ayana kawan ka Mekah mah jadi teu jadi jipen lamun salat dina keusik teh di urang mah kudu salat teh kudu di masjid deh kudu mushola we di Mekah mah Allahu akbar dek make tilam dek teu make tilam aya we ayeuna mun takardus daluang ayeuna diamparkeun eueuh ayeuna mun teh medekul ayeuna mun teh salat dina taneuh teu make sajadah teu make ribet kudu make neangan mushola sagala nah kakara geus lajok kitu ayo apaan ayeuna mun teh syaratna salat teh teu kudu make sajadahnya aya ayeuna mun teh syarat salat teu kudu make sajadah aya syarat salat kudu di masjid aya salat-salat kudu di madrasah aya salat-salat kudu di kamar aya ge kudu dina tempat anu suci gitu aya taneuh teh naon suci gitu aya taneuh teh coba aya namun teh jadi salat mah hiji ibadah anu henteu berbau-bau nyaeta materi jeung ayeuna moal teu mampu moal teu kawasa sehingga cenah dina kitab naon pode dina kitab Nihayatujen dina kitab Nihayatujen lamun aya jelema rek ayeuna ulama rek wali gitu tuluy ayeuna berpendapat berfatwa aya hiji alasan anu meunang ngagugurkeun kana kewajiban salat mangka halal darahna mangka hak dipayahan anu ayeuna fatwa gitu saking eueuh anu ngameunangkeun nyaeta kana ninggalkeun salat saking eueuh da eta oge sare jeung poho oge lain meunang ninggalkeun salat sabenerna mah meunang ngaluarkeun nyaeta tina waktu gitu lain meunang ninggalkeun salat ai sare ayeuna mun teh lamun geus hudang teh bebas wae gitu nu tinggal lain gitu ngan ayeuna mun teh salat anu kuduna jero waktu teu doraka dikaluarkeun tina waktuna ku sabab sare lamun ayeuna mun teh poho lain hartina di mana-mana geus kan bae da ayeuna mun teh tadi poho salat tohor ayeuna geus asar geus lain teu doraka ngaluarkeun salat tohor tina waktuna dilakonan dina waktu asar jeung kadituna gitu nah lamun luar ti alasan eta mah doraka gitu itu alasan teh lain aya teh ayeuna mun teh ngagugurkeun kana kewajiban salat eta mah teu ngan pedah dikaluarkeun tina waktuna disebut udur-udur salat teh lain meunang ayeuna mun teh haja-haja ninggalkeun salat lain tuh jadi salat nyata hiji kewajiban anu sama sekali henteu aya berbau materi jeung aya salat mah dina situasi kondisi apapun teu aya anu ngameunangkeun ayeuna mun ninggalkeun salat atawa anu ngameunangkeun ngaluarkeun nyaeta tina ayeuna mun kecuali nyaeta dina ayeuna mun tamah hiji dina dua udur nyata poho jeung sare teh kadua nyata dina nyaba kadua ayeuna dina nyaba salian teh ayeuna dina eta sok ayeuna mun dina perang aya wewenang ayeuna ngajama salat
gitu menang ayeuna ngajama salat ku sabab perang gitu aya teh da gitu eueuhnya eueuh berarti saking wajibna macam urang mah aduh ieu mangkaning keur gawat-gawatna keur genting-gentingna sugan ayeuna mun tame keur genting kieu mah kaji jama we ayeuna mun teh da keur genting kieu teu najan ayeuna keur situasi perang papoket puk ayeuna mun tabak bik-bak dar lamun ayeuna mah gitu. Ingat nyata kewajiban anu genep ieu urang geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah daek wudu daek ayeuna mun teu adus daek salat daek ngaluarkeun zakat daek puasa Ramadan geus boga ongkosna geus mampu sagalana daek ayeuna indit ka Mekah ngalaksanakeun ibadah haji umroh tuluy di mana-mana instruksi ti pemerintah kudu jihad keluar ulah ayeuna mun teu ngeper ulah lebar ayeuna ku nyawa ulah sieun pae wajiban ya. Wa amal batinatu jeung anapun ari anu jero tegasna kewajiban hate jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh boga kewajiban anu genep nu genep anu bangsa hate nyaeta patawakkulu hiji kewajiban tawakal ya teu kurang ayeuna mun tama ieu beratna pagawean hate malah ayeuna mun tama sabenerna mah berat keneh pagawean hate jeung pagawean ayeuna mun teh dohir teh salat mah ayeuna mun tamanya kurang ayeuna diajar hese-hese oge bisa dirarabah bisa dilebah gitu ayeuna mah teh ikhlas hiji da teu anggeus-anggeus tapi ka ayeuna oge aya dibulak-balik sulam taufik wah tarifna geus apal kewajiban ayeuna ikhlas teh lain ayeuna mun teu ka ayeuna geus sukses ya teh ikhlas teh acan aya salat mah lumayan lah wudu ayeuna mun teh mah kudu nyaeta niat wuduna kieu tuluy kadua nguna kudu ngeumbah beungeut hese-hese ge ayeuna mun teh masa kedua kali ge ngeumbah beungeut kedua latra gitu geus ayeuna mun teh kitu diajar geus jol kelar ayeuna mun teh masa kali dua kali oge nah tuluy ayeuna mun teh ngeumbah leungeun duanana praktekeun peragakeun bisa we kitu tuluy ayeuna mun teh salat tina niat tuluy takbiratul ihram praktekeun peragakeun ya. Tapi ari ayeuna husum apaan ari husum apaan husum teh pagawean hate pagawean ayeuna mun teh mah hate da ieu tawakal kaduana nyaeta tafwid sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala katilu sabar kaopat ridho kalima zuhud teh tatapa tawasna tatapa teh nyata teresep kana pidunyaeun lain ulah boga dunya lain ulah neangan dunya deh teresep kanu pidunyaeun jadi di mana-mana ayeuna mun teu boga barang dunya teh teresep anu ngan sakadar jadi ginding wungkul ngan sakadar jadi seueuh wungkul ngan sakadar jadi genah wungkul teresep aing ngan ukuran genah ginding luwis megah mah aya oge nyaeta di mana-mana jadi akhirat jadi pi akhirateun kitu juhud teh geus ayeuna mun teh nya ulah salah ngartikeun juhud lain ayeuna kudu cumpang camping lain teu saeutik jelema anu cumpang camping kabeukina kahayangna karesepna mah leuwih tinu loba leuwih tinu boga eta wujudna cumpang camping kahayangna mah leuwih tinu boga teu saeutik ayeuna jelema ginding ayeuna tapi naon cuek acuh lamun lain pi akhirateun mah da di alasan teh dunia naon keur ayeuna ngalah akhirat keur ngudag akhirat tak geuning ayeuna dunya mah nyata majraatul akhirah
dek dipake binih dek dipake modal akhirat neangan dunia atau teh jadi lain naon lain tujuan mukminnya eta dunia lain tujuan nah, tujuan aya namun tama anu pokok namanya ta akhirat ngan moal pati maksimal menang keuntungan di akhirat lamun henteu boga dunya jadi sawarehna anu maksimal keuntungan aya namun tama di akhirat engke teh sebahagianna ngalibatkeun naon ngalibatkeun dunya pake rasa kaya namun tama urang hayang aya namun tama sedekah aya sedekah aya namun tama di antarana kudu ku harta sanajan aya hakikat nama kullu ma'ruf shadaqatun nu ngaran-ngaran ayeuna kahadean rek naon rek ayeuna mun tama harta rek naon rek tanaga rek naon rek ayeuna peluang rek solusi merek ka batur rek ayeuna mun tatutulung tatalang kana pikiran batur rek ku ilmu rek ku doa pun eta teh sadaqatun cuman aya namun tama ari umum apa aya namun tama eta sedekah teh nyata ku artigan batur bisa jariah cenah kitu urang berarti naon ketinggalan gitu tuluy aya namun teh boga bisa urang ikut andil gitu bisa ikut andil tuluy aya namun teh batur ayeuna ari umroh aya bolak-balik urang mah boro-boro ayeuna umroh tuluy haji oge anu ayeuna saha umur sakali deui wae tinggaleuh atuh kitu ayeuna mun tinggaleuh tuluy ayeuna mun teu boga dunya usum haji yenit usum umroh yenit usum ayeuna sedekah jariyah teu katinggalan beunghar ayeuna mun teu mah di ditu teh tah kudu niatan keur kitu aya ngan dunya mah teu hubul dunya apaan hubul akhirat tadi oge hayang ayeuna mun tama sagala kabagian di akhirat pan hubul akhirat hakikatna mah kagenepnya eta jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah teh boga kawajiban tobat tangke ditaripan hiji-hijina naon ari tawakal naon ari tafwid naon ari sabar naon ari ridho naon ari juhud naon ari tobat ke ditaripan satu persatu nyata anu kagenepna teh kawajiban jelema anu geus ngucapkeun kalimat la ilaha illallah boga kawajiban jihad di mana-mana geus aya instruksi ti pemerintah setempat ti imam teh nyata jihad di dieu nyata perang dina ngabela agama Allah perang dina ngabela agama Allah lain perang ngabela politik lain perang ngabela negara lain perang ngabelaan diri pribadi lain tapi nyata perang di dia adalah perang dina ngabelaan agama Allah tak iya perang disebutkan ayeuna perang fisik gitulah perang fisik anu make pedang anu make pedog demi ngabelaan agama Allah li'ilai kalimatillah rek ayeuna meninggikan agama Allah tuluy mun ayeuna make bedil sagala eta teh disebutna dina agama mah jihadul asghar nu kitu teh jihad kecil-kecilan jihad kecil-kecilan ai jihad akbarna nu gede-gedeanana anu mana ya teh jihad perang anu besar-besaranana anu mana nyata perang besar mah mujahadatun nafsi mujahadatun nafsi aya jelema teh aya namun teu kieu gelutna ceuk paribasana tara eleh gelutna aya namun tara eleh musing ayeuna jelema sakuma ayeuna mun teu jago tara ayeuna mun teu ngelayan di bawah ayeuna mun teu taraweh jelema anu jago kitu jawara kitu ngelayan atawa salat 100 rakaat kitu atawa ayeuna mun teu diajak ngaji weh ngajeng jahe jala ayeuna mun teu makao we gasok ayeuna mun ari ayeuna ngaran gelut
mata ayeuna mun teu perang nu itu perang leutik. Perang ayeuna mun teu anu besar-besarna perang mah nyaeta mujahadatun nafsi. Marangan hawa nafsu geura ayeuna mun teu marek ngaji nya ayeuna ada lain ayeuna nyindiran lain naon da ieu mah geus karasa geus ka asa cek paribasana tangan pangawasa nya ieu teh leuleus teh peda hujan lain peda hujan da ayeuna mun teu kehujan wani dengan ieu leuleus leuleus naon ya leuleus candar geus dar leuleus naon leuleus ayeuna can sare geus ayeuna mun teu sare leuleus naon ya leuleus teu boga duit da boga ayeuna mun teu duit leuleus teh ayeuna mun teu kitu efek teh ayeuna dilompangkeun teu ngajengkang enggak saya nafsu lawan kitu mah ayeuna dilompangkeun jengkang kitu nyaan dibacakan dilompangkeun teh teu ngajengkang tapi ayeuna ka dieu tapi ka dieu mata ayeuna nafsu mah kudu dihanakeun kitu lamun geus ayeuna mun teu mung teh hoream teh kitu da tuh jelas-jelas ayeuna mun teu nafsu kawas ayeuna mun teu alasan dek ibadah ayeuna mun teu tunuh teh gitu ieu teh tunuh nyaan gitu tunuh nyaan nya kitu ayeuna mah asongan heula nu beureum saeutik kitu tah nah mun jai ngorejat bohong tunuh ayeuna mun teh kitu da ayeuna mun teh tunuh nyaan mah sing diasong-asong dahareun diasong-asong ayeuna mun teh tunuh nyaan anger tunuh nyaan mah tatunuh ayeuna teh kacumponan kahayang karesep nafsuna cang ayeuna cumpona abuyapan sering gitu geura cenah ngarees teh urang beredogan duit cenah karya tuh nya seurat tuh ayeuna mah dialukan duit teh ngarejat tak buyam kitu ayeuna mun sasapalihna alasan sok nyanyalak artos teh kitu ya pan buyar ge gemol artos teh buyam ge gemol ka mana oge buyam mah jadi gitu kayak gitu pakai ayeuna tuh cenah nyaring cenah atau mun teu kitu urang sawer heula ada sawer mah ayeuna mun teu moal aya nu nunutan nya sawer kalayak atuh jag-jag deui sadar ngaji deui tah jadi dari murabbi anu asli mursid anu asli mah bisa kitu ka jamaah teh bisa naon bisa nangwi jamaah anu ayeuna mun teu bisa hasil tujuan gitu ngarah jelema ngarti ngarah jelema ayeuna paham ngarah jelema ayeuna mun teu beunta atina hatena da mursid mah kitu mursid mah adapun ayeuna mun teu diakur jeung fikih wah bid'ah moal nyambung ieu ayeuna mun teu atikan mursid lamun ayeuna mun teu digabungkeun jeung fikih moal nyambung moal nyambung da mursid mah ayeuna mun teu neangan taktik jeung politik kumaha nyata hasil tujuan anu positif gitu hasil ayeuna tujuan lamun ayeuna mun kana pikirkeun atak loba teu nyambung tah loba ayeuna mun teu nyambung di kana pikirkeun mah kana pikirkeun mah geura salat ayeuna 100 rakaat salat saban wah bid'ah kana rakaat gitu padahal mah ayeuna mun teu lamun ayeuna cokalan tong ayeuna salat saban salat mutlak kepecahkan nu teu bid'ah we lah salat ayeuna mutlak tah ujung-ujungna mah lain ayeuna bidah-bidah teuing hoream mah sanggeu ke boro-boro 100 rakaat 20 rakaat oge bulan Ramadan meh-mehan gitu abu mah kitu nyaurkeun teh ari kedul mah tong sok didalilan ari kedul mah tong sok didalilan ai kedul mah lamun dek nya eta nu bid'ah salat ayeuna sunat rajab bid'ah pan kitu na patul kabeh dipikir kayak gitu salat ayeuna khair ayeuna 100 rakaat ayeuna mun tanon bid'ah salat itu bid'ah salat ieu bid'ah salat ayeuna itu bid'ah mecakan ayeuna nu teu bid'ah ieu mah salat ayeuna mun teu mutlak we kitu nu teu kait-kait kainya hoream ayeuna mah ujung-ujungna mah hoream ujung-ujungna mah
Jadi jihad anu besar-besaran mah nyaeta mujahadatun nafsi, merangan kambung nafsu. Aya nafsu teh kambung teh di mana-mana dibawa alus, di mana-mana dibawa bener, di mana-mana dibawa hade, di mana-mana dibawa anu matak diganjar, di mana-mana dibawa taat ka Allah ka Rasul eta perwatakna nafsu gitu. Jadi lamun ayeuna mun tama ieu aya ketaatan anu mana aya bau-bau resep pariksa. Di mana-mana ayeuna mun tama aya ketaatan, aya ibadah, aya pagawean ibadah. Anu ibadah teh abdi mah resep. Lah, kudu dipertanyakeun. Coba moal naon? Moal ayeuna mun terasep kana ibadah mah wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Geus tabiatan nafsu mah ammaratun bisu. Nyata amarat aya nafsu amarah teh. Nafsu ayeuna mun tama amarah teh tak kitu. Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ngadawuhna ma ubarri'u nafsi. Kau itu bebas, itu bisa bebas-bebasan. Nurani mah nafsu mah. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Apakah teu aya nuranina kitu ayeuna Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ketika ayeuna mun tama digoda ku Siti Zulaikha nya aya atuh da normal. Oh atuh ayeuna mun tama putri pejabat atuh ayeuna mun tamnya wanita karir atau kebayang ayeuna mun tama geulisna menorna gitu Kanjeng Nabi Yusuf na wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratun illa ma rahima rabbi. Ngan ayeuna mun tadi maksum teh we dirahmat ka Allah, dijaga ku Allah, dijaga ku Allah subhanahu wa taala. Qauluhu at-tawakkulu wallahu alam bissawab.